Cenah kebetulan TK anjing. Kelahiran 80 gitu kan kebetulan TK. Orangnya ieu kebetulan SD. Panggil di pegawai. Karena sabulanna Bila mama tetapi lauk anu cerita orang tadi. cerita mana sih anjing ngawe cerita mana tadi teh dieunteugeun gitu. Jangan urang anu rumasan jelema. Suka orang mana teh buka pengalaman, mana teh. Cuman Sampurasun. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang dari channel SBI nya. Channel anu segala aya seperti ngadongeng maksudnya terus hiburanna model segala aya lah anu subscriber pasti terang isi video tayana abdi bade ngobrol naon cenah ngobrol teh nyata ngobrol brutal ngomong mun abdi ngobrol teh nyalira moal puguh masih gelo ngomong sorangan tah mentakna menikahnya di Baturan, Baturan ngopi cola. Di Baturan teh, Baturan SD. Sugan we ngobrol di Baturan SD mah bisa ngeunah, bisa nyambung. Matun, siap? Yuk siap. Siap, kelar. Ayo Baturan. Santai we, baraya orang sabar ngopi lah. Jangan lagi ngobrol. Oke, baik kita. Lain Baturan teh Kak. Baik. Ada mah si Sakro. Ya, bisa Baturan TK gitu. Ya. Bebas lah. Aya gitu jadi aing ngomong Baturan teh teh baheula. Aya pengalaman teh baheula bahasa eta gitu. Kolot usia umur 45 itu jadi gatel. Garut. Ya kasih dulu lah. Asa kon bebas terangkeun we, terangkeun. Ya yang siri aja, percaya aja itu jadi tepugu. Nah, aku mau tepugu. Jadi orangnya kan aing ngarang-ngarang di naon tempat wisata mah segala aja. Jelema orang mana-mana wae aya panggil gitu. Cerita nama jahe. Nah, geus wadah ieu. Dulur urang geus kasebut kolot lah, geus kasebut usia 80-an leuwih ya. Kalahiranana. Lahiran 80. Kelahiran 80. Kita kasih 80. Ngobrol nyeletuk ka urang. Urang cenah. Urang cenah asa ingat cenah teh ka awewe. Awewe nu mana? Urang teh ningali nya awewe nu mana. Eta cenah. Kebetulan TK anjing. Kelahiran 80 gitu kan kebetulan TK. Orangnya ieu kebetulan SD. Panggil di pegawai. Karena sabulanna kakarek Karekeun Baturan SD itu soalnya kan geus seubul panggil makan anjing nah hajar jual aya kumisan. Anjing nah haga jagungan gitu. Tapi bayangkeun TK, ya TK cenah baokan. Ya bayangkeun babaturan TK. Masih kena bulu kumut ge acan ibaratna. Eta mainna inget keneh itu urang jadinya ya jelema teh nah caper atau kumaha sabodo wae aing. Jadi kadang jelema teh teh muka obrolan meureun supaya manehna teh eta teh ngomong kana tempat ieu mantan aing paribasa gitu. Itu biasanya lamun angkatan udah 80-an gitu mah. Aya yang nemengkeun siih biasana. Anjing aing payu baheula atau aing terkenal kumaha gitu. Bikin ka aya babaturan TK segala gitu. Itu maksudnya dari masalah babaturan TK mah kurang gitu. Jarang 80-an TK mah. Jarang ya. Buat aing geus 84 pernah aja. Jarang gitu di babaturan TK. Kamu orang kan orangnya dari generasi 80. Ngalaman TK. Teu ngalaman TK. SD mah ngalaman. Pokoknya 80 gitu can TK aya sih cuma di kalangannya beren gedean kalangan gitu. Aing masih kena kaum kaya banget. Aing kaya mangkene mah jarang TK. Jarang. SD kan SD 7 tahun, 8 tahun. Karek asup gitu. Jarang. tetap orangnya aneh gitu disebut percaya asa kumaha ya orang disebut percaya bisa pajarkeun aing goreng sangka jadi heran bingung gitu. Mana tadi kali jam sabaraha, Bos? Ini Wah, itu imah itu jam 2 lah, malum lah. kemana heula ngasuh? Nah, eta jadi ngasuh. Nah gitu
ngasuh teh orang ngasuh budak ulin ka Unpad teh di Oh, Unpad, oh, di minggu mah rame di Unpadnya. Rame di Unpad lah segala aya. Segala aya bener. Mimiti anu gitu nu awak kare itu lah Ya. teruskeun misi. Beli naon di Unpad ngasuh teh? Kita cari kadang orang teh hayang lauk yang kemajikan sana. Ai orang hayang lauk yang diharap imah gitu. Lauk? Nah, iya orang teh panyeun tina lain akuarium jadi urut bae sebutkeun nya. Ieu nama lah tina galon lain mineral kan gede eta mah. Tah urang teh urut teh gambar ngemelak ieu tuh naon? Melak kemang dina pot eta teh. Kan ku sabab harapannya pokok di bolongan. Jadi lamun nyabot teh kan si cai teh nyamprung di luhur. Tah ku sabab hari teh geus hujan jadi aya cai. Nah, pantas aja jalan akuarium sekarang. Jika aquascape kayak gitu nanti gitu. Nyabrang teh is pantas yuk lebih pantas lamun dilaukan. Ah cuman teh euy ngeunah ieu mun dilaukan laukna lauk naon nya nu halus gitu. Ya saya tanya orang kaupan lah budak biasa. Beli lauk bogo. Kau Unpad jauh-jauh. Beli bogo. Beli bogo. Bae lah dok, bebas. Dan anu pantas naik tak ada lepas dan koi di hadap mah. Por kucing, por jelema gitu. Beli bogo bae. Beli bogo saya tanya balik tuh. Ada orang buru-buru hayang ngeurikeun orang gitu. Ngeurikeun teuneun lauk. Wah, betaheun meureun ningali ieu sana ieu biasa aing plastik mun cek lauk teh ieu aing. Di istana gitu. Oh, aya tangkal cabe meureun tangkal aya kembang naon nah bae. Geus betaheun lauk teh. Aing mah urang mah. Aya sobat urang teh rek kaluar teh tinggal lauk seueuh. Anjing, lauk ka mana teh teh seueuh. Ya, mau anjir yang gaji lah meureun lauk teh atoh meureun jadi atoh teuing Girang gitu. Heeh, meureun di imah anyarna gitu. Tete aya di dari turun teras jalan keluran geus kacerepeng ngana untung sakasalamatkeun nya kan Cai. copot urang teh hirup teh asupkeun sia teh cai teh atoh teuing cai teh keun da masalah ieu mah aing mah kok jang maneh gitu Balik dibeli kita ngurusnya. heeh sok moal soal para maneh tong hariwang meureun cenah goblok beuki atoh nya di gitu teh Asa istimewa. heeh mun urang teh ningali lauk meureun asa atoh teuing mah bisa ngagajang deui jangan turupna nyeun turupna lagi sieun turupna ka jero sobat keur nyeun turupna teh urang keluar deui ai keluar geus eueuh deui Ya si anjing. si goblok deh ieu si anjing teu beurang dicat diomongan atoh deui ngagajang deui wae Ngagajang deui wae bener. aing teh bae goblok modal lieur curang teh karena itu sieun piomong nya pemajikan bae teh urang tukang sila aya deui dina tadi. Sia teh tadi geus garing gitu. Geus garing. Jadi geus Aduh. geus karampel tah siga gitu. Anjing garing jang. Jadi geus lain lauk deui disebut asin ya Mas. Bener. Aduh urang teh. Tapi urang teh sugana ieu suganan ai umur mah teu apal. Nah. Iya aya nyawaan keneh. Bener. Diantet urang teh. Cayan bersih. Teuneun deui urang teh dinu akuarium urang. Teh ngelawat cicing. Cicing. Jadi tengambang, jadi kacilnya teh siga nu hirup bahaya cuman teh pamantes gitu. Tapi sih urang Oh kan mau 2 poe bau berarti pae. enggak bau gitu pae tapi dina salilana cicing itu urang balik piceun, naon da pamantes. Pamantes. Heeh. Ai caritana teh datang budak-budak nyala urang. Cek urang, "Om cenah." Nah lauk teh cicing wae. Heuh kan bae cicing ke sare urang cek budak urang sarua. Nah cenah lauk teh sare wae, bae da eta mah ikan tidur. Aya ikan tidur segala. Nah, aya ikan tidur aya mah di Unpad, sok mangga digaler. Mangga digaler seueur. Nah jadi enggak dinten minggon ya. dengan mingon saking ku libra jalan Ya. beras Ikan tidur. jadi ikan tidur jadi lain Bogor Ya. jadi sleeping fish gitu Sleeping fish ikan tidur. Ya, yang itu udah kumadai ya bapak-bapak mah Nah, udah naon deui urang cocokan lauk lauk. lain curug nu hiji Tak bener ya. Nah, terus soalnya mau namang tadi ngomong tentang lauk. Nah, carita nasi lauk tidur girang atau kumaha. Cek urang ya. Jadi sarua bos, pieunteugeun yang jelema. Pieunteugeun yang jelema. yang jelema nu kumaha Tah jadi kieu yang jelema we nu rumasa jelema gitu. nu lain jelema mah sabodong kadang Nah, jadi si jelema eta teh kurang teh di ngahaja dicokot tinu kasangsaraan ya.
Soalnya kan tadi ngomongnya kan di kantongan, di plastikan. Nah, kurang tadi selamatkeun, anggapnya orang teh amit-amit. Allahnya lain gitu, imah filosofi. Kula teh dicokot, tilu kasangsaraan teh. Nah, disenangkeun ka pindah kanu hiji tempat anu istimewa, anu rada ningkat. anu rada ningkat. Tah, matak jelema kudu siap mental teh di dinya. Anu tadina heuh di gawiran gitu. Bagina asup ka istana, tamana teu kuat mental jadi gitu. Angku, bijil teh. Anu tadina dina gawir menurutnya. Tah gitu, tadi tinu gawir kanu lamping, enak tinu papaladon. Jadi mun ieu mah bilatung mincak dage teh. Tah gitu, bilatung mincak dage. Asa ngeunak. Asa ngeunak gitu. Jadi kumaha teh? Heuh tah, eta ieu maksudnya pieun teungeun oge lamun disebutkeun yang jelema mah eta pieun teungeun. Lauk anu carita urang tadi. Tah eta carita mana si anjing ngaweng. Carita mana tadi teh pieun teungeun gitu. Yang urang anu rumasa jelema. Heeh, asukan urang mana teh buka pengalaman, mana teh contoh nya. Urang mah jadi timbul pikiran gitu. Soalnya kan urang keur aduh anjing loba kahirupan teu palaruguh gitu. Ternyata amang pas ngomong tentang lauk, oh ternyata gitu. Jadi filosofina eta. Jadi filosofina eta. Jadi contoh oge gitu jang jelema gitu. Sakirana mana geus ningkat. Naon tina posisi maneh anu dihandap, enak main di luhur ulah atuh teuing. Nah, itu. Ulah atuh teuing. Ulah ajrih teuing. Ulah ajrih teuing. Ya. Bisi cilaka model lauk urang tadi. Cilaka apa? Cilaka. Asa menang kebebasan tadi. Coba mun ngajedog. Ngajedog. Beneran teh cemolor. Jadi lain lauk tidur. Nah gitu. Jadi kadang urang ge di balik sesuatu aya hikmah lah. Aya hikmah. Nyali naon gitu. Oh, ternyata bagian yang lumayan Bogo. Kat. Gitu ya, nanti teh. Kok bogonya? Nah gitu lur. Bogo teh. Jadi jelema teh ulah diaya-aya, ulah ngaya-ngaya gitu. Saujratna we jadi jelema montong eueuh diaya-aya. Aya di leuwih-leuwih. Aya di leuwih-leuwih gitu. Teu meunang. Heeh, mun arek aya eueuh-eueuh. Nah, gitu saujratna. Saujratna. Jadi jelema mah Tina bogo. Tah lamun misalkeun tina bogo kan tadi. Heeh. Urang kan boga pengalaman. Ya, urang nanya ka maneh ya. Cing, kan eta teh ngabohong. Nah, pernah teu ngerasa misalkan anjing gara-gara ngabohong teh nya ieu maneh keur SD, SMP atau SMA atau kumaha nya. Misalkan anjing aing nanaonna gitu tah. Ketika bohong gitu anjing kasadar, ujung-ujung tersadar itu. Geus maneh geus sadar ayeuna anjing ada aing nanaonna sok. Da urang pernah gitu era gitu. Pok maneh pasti pernah ada aya gara sok. Pernah urang. Jujurnya mun ayeuna ge disebut ngabohong jelema aya wae ngabohong we. Aya wae ngabohong mah gitu. Aya ngabohong karena kabeneran, aya ngabohong karena ngalicik naon lah gitu kan. Tapi saanyaho urang itu mun ayeuna gitu geus kolot ge kan geus jadi bapak. Nya bohong biasa we mun bohong heureuy gitu. Bohong heureuy banyol gitu. Karena pun masa ngabohong anu paling lebay aing pernah. Wah. Pernah orang ke sekolah kan ke SMA ya punya apa zaman SMA mah kan zaman masa yang ketinggalan teh gini depan malung ngarang-ngarang orang SMA di IPS budak IPS kumaha berarti SMA teh orang tahun 2010 subuhnya berarti nya 2000 ya orang kejadian apa 2010 kan asup SMA teh 2008 kejadian itu 2010 pas orang ke kelas 2 SMA ke rumah Jona yang kepuji kok awewe kan baheula mah numba motor ke sekolah teh jarang aja kasebut gagah mun motor ke sekolah teh jujur aing suka bohong aing ngomongna aing kan motor lah kamari ge poe minggu aing ulin nya babaturan teh nyakana teh urang bisa anu motor tah urang pernah tuh kejadian urang beka kontan eta mah aing jadi langsung gitu teu nuan sadar eta mah sadar teh geus kealaman kaeraan eta jadi kieu carita nah ke SMA malum ke SMA istirahat aing teh aing jeung baturan teh rek harareup biasalah rek meuli
Hari itu intinya mah kenakalan zaman baheula zaman SMA. Ya. Iwan orang teh, buatan orang teh si Sidik, ya orang Nagra itu mah aja inget keneh. Keneh mana nu ngomongan aing baheula. Si Pajar. Urang si Pareug. Nu boga motor si Pajar. Si Sidik ge boga kan motor, ngan si Pajar teh motor pangalusna baheula teh make mana teh make Pega aya. Cai teh, ayo cenah urang istirahat orang keluar. Pan ngarang-ngarang istirahat mah ulah keluar area sekolah. Jadi lamun keluar area sekolah dicarekan ku guru. Carekan orang teh. Terus baik keluar sekolah baik ku aing supiran. Anjir. Posisi aing tuh bisa kan motor aslinya mah. Maksakeun. Teuing kumaha aing bisa goblok eta gitu. Belon eta. Tapi nggak aing teh sebodoh ya aing. Aing yang katangar da aing ngagas gitu. Kita ngagas. Pemikiran aing. Motor teh di parkiran. Aing begitu, iya mam cenah bawa kunci motor mana? Kunci motor mah. Dia ku aing bawa. Gede gue sih ganunya, tapi hati teh aing enggak. Kumaha ieu teh euy sih. Bae cari tanah ini. Syuk kepikiran. Motor teh di leher, anjing bisa cai. Cetrek. Aya netral kan? Netral. Palai pegang mah aya gigi hiji, dua, tiga, empat yang kaciri. Netral cai. Bisa. Kumunurkeun ge anjing ngadek-dek dirinya. Anjing cai teh. Sabodo wae. Munurkeun teh anjing rada si step teh kana spakbor batur petrak anjing gerowas eta. Kumaha aing teu diturunkeun gengsi ya. Gengsi pasti. Sabodo anjing. Aing cek si Sidik teh gancang goblok cenah. Bisa aya guru, cicing we kumaha aing teh kalem. Punurkeun anjing. Ku aing teh strakeun anjing kumaha deui teh. Orang aing teh balongkeun we meureun disana curiga mun aing. Starter cekat. Gina anjing. Kumaha aing teu maju-maju we. Wae gerung ge. Tambah si Sidik bateran aing. Goblok cenah. Kan cari sih aing luar, aing netral. Anjing tong bateran aing si Sidik. Siapa anjing teu bisa ya ngomong-ngomong bisa anjing cetrek kan hiji saling cek aing. Anjing tidinya aing erana bro. Asli anjing tidinya. Lain cenah aing mah ke motorna cek aing teh metik garang bro. Bisa tuh nama aing era anjing. Udah bener balik sekolah aing kadungna. Lamun apil mah ceurik aing kai aing naonan. Aing naon para bacok. Ngomong we aing teu bisa. Babaturan pasti narima ya. Asli aing teh harita aing paling anu era pisan gitu, tersadar gitu. Mata sebelum mana nggak bohong gitu daripada meledak kebohongan marahnya kapangi, mendingan apa adanya. Mending apa adanya hirup. Asli mending apa adanya hirup. Dia ku dina kituna kan untung teh kieu euy. Babaturan urang teh meureun mimiti nama heueuh nya beruji teh ngali aing ngomong meureun anjing sigan nya. Kenyataan belagu meureun. Belah? Aing ngaran-ngarannya budak namun generasi 80-an nya lah sharing berjalannya waktu orang ge terus sadar aing sore era euy ngomong aing mending jadi apa adanya banyak teman rek dianggap rek henteu kudu jadi babaturan kan penting mah aing jadi apa adanya ngadon leuwih loba babaturan ku kajujuran teh kajujuran tinimbang aing baheula kena bohong lah anjing aing bisa kan motor aing boga anu aing teh ngarang-ngarangkeun masana lah hayang katangan teh pek babaturan teh nu beda lah pandangan urang harita keur zaman ngabohong. Jeung pas aing jujur. Ngeunaas ya. Urang teh nya ge jadi dihargaan heueuh dihargaan. Mata mending jadi diri mana sorangan gitu. Mending jujur, mending jalan lujur. Jujur daripada mana jadi Ultraman. Padahal kan jeleng jelema gitu. Daripada mana jadi kadal. Aing buka jurus. Gitu. Nah, tong beja aing teh Panji cenah manusia milenium kan aslinya mah Termos ini depuh. Aing siapa pernah anjing gitu. Cik. Terus aing mah ku HP. Pernah anjing lu tengah-deketan hiji awewe ke SMP tinggal SMA pukul dia. Zaman masana. Masana seru urangnya gitu. Ku HP urang ngadeketan awewe. Aing geus lila kalilaan. Nah, cenah sia teh tara ngabalas wae lila cenah. Mending majarkeun teh geus teu paduli atawa kumaha gitu. Cik urang teh bebejeuna teh. Udah HP na dicas wae geus rusak atuh ada si urang sak nu ngacek aing anjing.
Jadi awalnya SMS-an maka nomor ngecek kurang gitu. Da aing teu Jadi boga HP. modus mana teh meureun nyukeun nomor Nah, gitu. Orang teu gablak Gablak aing. Teu boga HP pisan aja. Pinjam nu lanceuk gitu. Kayak leuheung anu lanceuk daripada batur. Mana keterok kata tangga apa setting teh ganggu. Jadi mending jujur lah. Mending jujur lah. Cuma menarik mana jujur udah. Hegawe teteh boga pisan ka mana. Nah, gitu. Mah teu boga HP da. Buat dipanggulikeun mana? Buat dipanggulikeun. Eta. Siapa mana bebeja boga HP? Oh nya, tuntung mana? Bohong awal jadi teresep. Gitu. HP teu boga da. Ulah cek dicarekan. Ulah cek dicarekan. Dan rewong. Jadi naon? Patung-patung Pak jadi kumaha nya euy. Jadi geus rujan dirurujan bejat gitu. Lamun bahasa Indonesia mah cenah geus jatuh tertimpa tangga. Gitu. Pernah asli ya mah urang eta mun ayeuna aya ada urang naonan gitu. Entar mumpung geus karolot urang mah ulah cing jauh lah. Tilu kularek itu teh kudu sadar itu maksudnya. Sadar buat yang generasi kaum ayeuna lah. Barudak milenial kan mun disebutkeun generasi 80. Sing sadar. Sadar. Mana yang kolot mana tukang naon mana akui lah gitu. Kudu narimakeun kan. Kudu narimakeun kolot mah. Karena kan bagus kan kerja urang loba gitu nya. Bapak urang naon padahal naon gitu. Padahal tukang gitu. Kang Kinau. Mbak Kinau. Loba gitu loh. Loba. Aslina. Makan aya nu kieu. Ulin cenah ka Imah Abi lah cenah. Urang Amang dan Imah Abi mah cenah Agung di mana heuh. Saritana ulin ngaliwat. Tanu ditemukeun imah tetanggana nu alus nu agreg. Jir cenah imah si eta cenah alus kitu cenah. Hayu cenah ulin ka Imah Abi. Ulah cenah. Bapak Abi mah cenah mun aya abi nyanak babaturan sok dikadek. Batur gak mau percaya. Goblok kayak gitu masa bapak nahaon dah gitu. Jadi enggak bohong ekstrim lah itu kan disebut ekstrim. Ya. Ini apa adanya. Tapi leuheung sih zaman-zaman urang keur sakola gitu. Ke zaman-zaman gitu mah anu parah mah kolot. Tah. Geus kolot jadi enggak bohong. Jadi can sadar-sadar. Aya nih gitu loh. Aslina aya. Atau gitu nu bahaya mah geus kolot, can sadar-sadar bahaya eta. Ulah. Keuntungan di wae eta kade. Keur mah bau taneuh nya. Diserek bau taneuh urang teh mah. Layang-layang. Ulah tapi ka kitu loh. Jadi kumaha euy, hirup mah orang setidaknya hese kan jelema yang benar, yang bager, tapi setidaknya mana berusaha untuk benar gitu. Nah, gitu. Daripada mana segala rupa dijuanjeun, mana ibaratnya mah supaya jelema jadi make up artis. Tadi urang yang siga sieu kieu aing yang siga Ariel, aing siga ieu, pastina mainna siga tongkol bikin penyok gitu. Dah hese di romak ge. Hese. Ajar mana enak mana boga duit di operasi plastik anggar hese. Jadi diri sorangan gitu. Soalnya dina diri urang sorangan ge geus kabentuk sorangan. Aya karakter. Bener. Aya buat-buat gitu kan di rumah. Aing ngimpi mah bae meureunnya. Hah? Aing ngimpi mah bae. Aing ngimpi mah bae, kahayang. Tiga urang. Yang jadi si Pixi misalnya. Mana yang jadi si Pixi ibaratnya. Terserah gitu kan ulah di kabatur aing si Pixi ieu. Gitu. Jelema aya bisa loba jeung sinetron kan loba jelema. Boga cipsa. Penyaksian gitu. Pernah aya nyaksian gitu. Jadi hirup anu real itu dianggap teh jadi FTP loh. Jadi FTP segala rupa teh model percintaan jadi FTP kieu. Di kisah teh di kos filmkeun, di kos filmkeun naon teh. Aing sakit hati atau maksudnya naon gitu. Jadi didramatisir gitu. Mending apa adanya we. Aya di FTP gitu. Siksa. Aya we ieu mah gitu. Naon-naon teh FTP ya bisa hirup nanti. Buku dah jika film kan Cintaku Terjatuh Kepada Tukang Cilok. Nah, jika kan itu mah jarang lah mustahil gitu. Jarang. Ibarat nah film kan segala aya pemulung merangkeun. Nah, gitu. Putri Raja itu kan udah hese di dunia kenyataan mah. Di zaman ayeuna mah da ukur film. Da ukur film gitu. Tapi loba anu disewakeun yang gitu. Loba korban. Jadi disewakeun teu
Kan diomongkeun kumaneh nanti. Ya, gitu. Seakan-akan carita teh bener gitu. Ya bener tah gitu. Gitu. Aing kemarin dicarekan ku kolotna teu direstuan. Heeh, cenah. Ketika kolot ngomong cenah, "Mana ka mana kurin?" Cenah anjing. Aya anu gitu. Aya. Jadi maksudnya emaknya nya jelema gitu. Da eta takrama Bener bener. krama. Ibarat tinggal di film-film ajab. Heeh, tah gitu. Di mana aya ajab cenah non ajab katinggang gas berarti pas naon ajab tukang gas. Heeh. Modalna cenah katinggangan gas kuburan kan jauh. Jauh. Terus ada gitu tak boga sih. Aya aturan tidak terima di bumi eueuh. Eta mah ukur film. Jadi mana ulah kabobodo ku film. Ripuh. Mau teh geus kumaha jelema pada gaju anggar di kubur. Eta urusan Jadi celana mah obrolan urang teh jang tema ayeuna mah pieunteugeun meureun nya. Pieunteugeun. Jadi ieu teh ngobrol brutal. Nya dina kehidupan sepopoe ya, ngobrol kieu gitu kan. Kehidupan Roma nya. Terserah lah eta mah kumaha pribadi anu nonton. Yang penting mah ieu mah nya urang ieu jeung babaturan keur mah baturan SD sepagawean. Sapopoe nya ngobrolkeun nu kieu gitu. Ya. Bener henteu mah teuing. Beda pengalaman beda. Beda pengalaman kan setidakna urang geus berusaha lebih baik. Tah gitu. Berusaha teuing bener henteu mah itu kan urang berusaha yang hirup bener lah. Gitu. Mau geus kepala tilu kieu kan. Geus buntutan. Kita mau misalkan di ngobrol pura bisa aya kata-kata anu kelar itu nyulut. Bisa aya gitu. Nah, si bagaya. Udah emang kieu. Emang kieu. Aing mah kieu. Setidakna disebut egois. Itu setidaknya mana jujur gitu. Ku diri maneh gitu. Urang mah kieu. Da urang mah kieu gitu kumaha deui gitu. Bila mana aya nu udah ngabohong teu kitu. Terserah. Bebas eta mah gitu. Bebas urusan sila lain gitu. Urang sila lain kan maksudnya tidu obrolan ieu lamun misalkan aya positifnya cocok kok. Nu negatifnya sok tinggalkeun. Mun negatif kabeh bagaimana? Tong dilajoan. Gitu. Itu nama non pieunteugeun. Urang mah ngabahas pieunteugeun kan penting teh lain dina kaca, lain dina cai gitu. Jika kitu. Ku ceulik ge kasebut ngeunteun. Ku ceritaan batur, ku pengalaman batur bisa jadi pieunteugeun. Bisa jadi pieunteugeun. Nah gitu. Ngomong-ngomong ya, maksudnya yang tema ayeuna mah urang ngomong pieunteugeun ya Lur. Ngomong heula pieunteugeun ya heula. Tangke misalkan yang podcast hareup misalkan season 2 nya kayak tungguan we nya coming soon temana urang rek bahas tema naon. Benar rek bujur muning, hatu mila atawa naon. Nah, tumakan taneuh. Misal gitu. Pokoknya mah kejutan we. Naon we akang-akang saha gitu. Ieu mah jadi kesebut tah kahirupan di urang salaku urang Sunda kan. Nya. Nya hareupan beda-beda jelema teh kan. Beda-beda. Aya nu kieu, tah urang mah sok diobrolkeun. Tun si eta kieu dibandingkeun. Mun sakirana dipikir psikologika positif ya positif, negatif ya negatif. Ah beneran deui, negatif unggul ya. Negatif unggul beneran gitu. Tapi kan pieunteugeun. Ulah tapi ka kitu. Intina mah jadi we diri mana sorangan gitu. Mana ulah nukangan diri mana sorangan gitu. Ibaratna diri mana teh asli nama Brad Pitt. Ya. Kumaha teh di tukangan, mana ngado nyokot Bapak Castello kan lebar. Diri mana kan udah halus mending kena jadi Brad Pitt apa gitu. Jadi mending jadi diri sorangan. Lontong munafik. Brad Pitt gitu jadi bes cekasar mah gitu. Intinya mah tarima kan diri mana sorangan. Brad Pitt penting ngobrol. Tah itu meureunnya. Kitu meureun Bos. See you next time nya jangan misalkan tungguan we di episode kahareupna. Tetep di channel SBI tina judulna ngobrol. Nah, ngomong-ngomong ya masalah baju ya iklan heula ya. Baju. Baju mana halus ya? Baju aing mah leutikan lah. Nah, itu kan orang bari nge-live, bari nge-podcast tah. Bisi ieu mah. Bisi. Baraya palawargi hoyong baju anu diangge babi ya.
biasa di check out tina eta linkna di deskripsi anjing. Nah, ya. Saya goblok. Aya di deskripsi, aya linkna. Sok mangga galuhan. Leutikang we. Kan Manawi we. Manawi, Tanya kaget. bisa tinggal tuh si eta acukna asa rada mantes kali tinggal deskripsi. Sina kangge nami bengras mangga. Heeh gitu. Nya disebut nya susuganana anu ieu bisa jadi nami ganteng gitu. Anu Hieum. setidaknya rada aya simaan Ya, gitu. Bisa buat ningali warna hideung teh jeung ieu aya saya teh Kurt Cobain. Si Kurt Cobain gitu kan. Ya. Gitu lah. Nah gitulah. Nah, gitu aja. Abi uturnya undur pamit sareng ieu Abi Imam, bos Ya, Imam. Bos Imam. Undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol Ngobrol brutal. Anjir.